Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang sadayana kelas 7. Tepang deui sareng Pak Eldi Kustian di pelajaran bahasa Sunda kelas 7. Dina poe ayeuna Bapak arek masihan materi atanapi masihan contoh nyaeta ngeunaan praktek macakeun pangalaman pribadi. Nah, sateuacan urang sadayana ningali contoh pengalaman pribadi, hayu urang sami-sami heula ngadoa ka Gusti Allah. Sateuacan belajar mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan ilmu nu tur barokah. Hayu urang sami-sami macakeun doa sateuacan belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barudak kelas 7 sadayana sok sakseni ieu contoh macakeun pangalaman pribadi. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Eldi Kustian. Abdi kawit ti Kampung Pademangan, Desa Sukaharja, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Nah, pangresep abdi atanapi hobi abdi teh kacida seueurna. Kantenan apan abdi mah kasebatna orang lemur. Jadi resep ameng rupi-rupi kaulinan anu aya di lemur. Sapertos medarlang layangan, main galah, main gatrik, teras main kaleci, teras deui hobina teh nguseup, sinareng ngurek. Nah, ari pre sakola teh sok indit abdi mah sok kanjat. Dina waktos ngurek teh biasana isuk-isuk jeung burit. Bubuhana seueur pasawahan aya di lemur abdi mah. Da seueur belut, lalendo belut. Pami nguseup mah resepna pami saatos hujan ageung. Sok mapai-mapai susukan. Pan aitos hujan mah biasana cai susukan teh kiruh ngagulidag. Lauk teh sok laliar ari tos hujan mah. Dinu caina linduk sakapeung mah sok celom griwil, kitu we bangsaning bogo, terus lauk jaer, lauk nila, lele, genggehek jeung sajabana. Teras perkawis cita-cita abdi kapungkur masa kapung sok rada isin ngedalkeuna masihan terangna. Malah ti rerencangan sakelas teu aya nu sami sareng abdi cita-citana teh. Abdi teh jaga hoyong janten bupati atanapi wali kota Sukabumi. Abdi teh sok meuni kabayang ongkoh kantos ningal Pak Wali atanapi Pak Bupati Sukabumi kalembur abdi eta Pak Bupati meuni gagah berwibawa. Tah tidinya jaga pami cita-cita abdi laksana bakal kitu oge abdi kacipta meureun mamah sinareng pun bapak ngaraos bingah ka abdi kitu. Nah, waktu cita-cita abdi didugikeun kapun ibu atanapi kapun mamah nampakeun dampal pananganna ka abdi. Ya Allah, mugi ieu cita-cita pun anak dikabul. Amin. Gerentesna bari netep sareng ngusapan sirah abdi. Sakitu pangalaman ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barudak kelas 7 sadayana saatos ningali contoh dina macakeun pengalaman pribadi. Ayeuna hidup gasihan pancen atanapi tugas ti bapa. Kahiji nyaeta anjeun atanapi hidup sok bacakeun sareng videokeun hasil tulisan pengalaman pribadi anu minggu kamari anu ditulis dina buku bahasa Sunda. Terus anu kadua hasil videona kintunkeun ka grup Google Classroom. Nah anu katilu upami anjeun gaduh channel di YouTube, mangga hasil videona kirimkeun ka channel YouTube anjeun. Saatos eta nembe linkna kirimkeun ka bapa. Etanya barudak tugas ti bapa, sok mangga kerjakeun. Barudak kelas 7 anu ku bapa dipikadeudeuh tur dipikanyaah. Tah dina poe ayeuna mung sakitu ala kadarna anu tiasa dipasihkeun ku bapa ka aranjeun sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih aya kalepatan. Hai urang sami-sami wae tutup ku membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.